Udah ketinggalan. Air baliknya, ting sore, ancan mandi. Halo Sajung, gerah mandi, gerah bersih, hajung gerah itu. Banyak, air baik. Ayo istirahat itu. Hayo sah, balik, maupun si James balik. Nak pakai minyak bris supaya sengit, neng situ nak supaya bogohan. Kaki nak pakai minyak sengit kumaya. Kasa baik, pakai minyak jalan tak. Hayo ngeslah, lo ngobrol lah. الحبيب المصطفى Kagak ini saya mending aing bas sorangan nganjang kaneng Lucy. Nganjang ganteng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aya uhnya neng Lucy nak sugan be aya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak letik dan rek naon? Rek nganjang. Oh, rek nganjang. Oke, geura diuk bae. Oke, kami nak ka jero heula. Oke. Aduh, yakin benang kuaing pokoknya maneng Lucy. Kagak HS. Kaje kemana bawa? Benang kuaing pokoknya. Neng Lucy, cager. Alhamdulillah cager. Neng Lucy, pangidukeun kopi. Mana kopina? Oke, kami jedukeun heula. wah si budak edan tuh ulin kai mah aing gerak koing jailan Yutos. Ih, yutos. Ceng, nanti pangidukeun kopi ya. Ya, kopina. tadi kopina Ya, kopina. Lucy, mana kopina? Tuh, wadi kami nu nyeduhna. Moal enda si kacapi buruk menjeduh nama. Ongko tadi kajek nu ngomong nek nganjang. Kan oge sia. Orang kajek ngomong-ngomong nek nganjang. Atuh heueuh. Gayang oke. Barang hakan mawa. Baru dak tinyahu namna inek nganjang. Pira aku neng Lucy eueuh. Soalnya aing ngomong tertadi namna inek nganjang. Kek, itu saha nu nganjang? Panong tinu kanjang ketemuan anjing. Gahil. Parengan si Carepula nu nganjang. Aduh. Ama haji dipiheulaan. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gah hilai kajek deh ngeganggu aing bae. Neng Lucy. Budak letik edan. Geus geura diuk kajek. Amun. Neng Lucy. Bapak Arya. Aya di jero nek naon kitu. Oh, aya. Ampihan bae kana kardus. Bihun meren. Nancy, tikituan ge eta bapak kami. Kajek mah lalagaan Neng Lucy. Asya budak letik edan. Anjang mawa naon? Mau kopi hiji. Bawa hiji kopi gecap angkot deh. Arasya mah budak letik edan. Oh harasya temana naon? Mamawa kemang gula jeung sukro. Atau amen
Kemana kale waru. Parah saya tuh isin ka Neng Lucy. Teuing tenan naon. Ya, doang kami Neng Lucy. Kami ya mau kue. Tapi kue nak di toko jeung di pasar. Terus ayana di mana? Ayana na toples. Kue nana toples, coba geus buka kami yang nyaho. Yo, siangnya homa. Yo, kue ini bukakeun siangnya homa. Budak leutik edan. Neng Lucy. Bubuk ranginang di rumah kalau tengge ngabadeg. Teuing meureun mau bubuk ranginang ge. Jaya ge nangeurikeun na toples di imah kami. Teuing. Neng Lucy, baik teu. Panyedukeun kopi. Pan tadi enggeus si budak leutik edan. Atuh teuing Neng Lucy. Misi budak leutik edan mah kopi naeun, kami mah kopi naeun. Geus teuing panyedukeun bae. Nu kami. Oke, kami nyeduh heula. Goblok sia minggulan aing geus ngomong tadi amun aing nek nganjang. Kalau sia minggulan aing tumben sia teh jeung si Agay. Malah kajek datang. Kagak CS suka mitingalkeun, mitina kami nuk sorangan bae. Ceng ya seduhkeun hiji deui. Dia teh mana? Oke, eta na keluar deui. Heeh. Benang di dia dari aku ai. Jailan kau yang kopina ungal. Ngadadakeun aing bae. Yah aya ieu kabeneran. Mampus dari aku ai dipilihan kopina. Teh asin jago dari ya. Inuin kopi kebel amat. Neng memberen di uyuk, jatuh datang-datang ti tadi. Sia mah kopi murah ieu meureun. Atuh disabetkeun meureun. Ya, nu aing bakal langsung datang kege. Mang Neng Lucy, kan hidup kopina kitu. Atuh aya adik kami nu jeduhna si Geka. Naon ge, Kak? Neng Lucy? Atuh si ganteng kalem. Teh kami nak kajar dinya. Geus geura asup jaga peuting. Heeh. Aha benang dari aku yang kopina diuyahan asin-asin dari ya. Pan hiji kopina. Atuh dihijikeun meureun ku adik kami. Di uyuknya kopina, Neng Lucy. Gahilasin awti kopi. Bener dugaan aing asin bae kopina. Neng Lucy, deuyeunya kopina. Panji asin amat kopi. Gahil. Duyahan meureun ieu ku si kacapi buruk. Pan kunaon? Bener ya adi Neng Lucy, min kopina mah nikmat. Aduh, ngantuk. Molor-molor sakedeng mah. Aing minum kopi malah ngantuk. Pan si budak leutik edan mah kalah kasare. Atuh teu naon, pan eta urang kesempatan ngobrol duaan. Neng Lucy kajek isuk nak ngomong
Ngomong naon. Icut ge nyaho neng Lucy. Ajek, geus penting. Kami geus ngantuk hayang sare. Ah, neng Lucy. Teuing geura asup bae ka jero aing geus ngantuk mah. Ke ulah pohonnya hudangkeun si budak leutik edan. Aduh, icareuh bulan. Alah molor dan lagi budak leutik sok diajar nganjang. Alah ngorok di si budak leutik edan. Harus isinkeun jeung Lucy atuh. Tinggal aing doang ieu jeung budak leutik edan. Budak leutik edan molor. Aing itu nyos ke budak leutik edan. Kopi, tapi kopi. Ya nih. Tapi murid. Oh, nagi aing jelas. Aing mau bae. Sinadan subuh nu ngahudangkeun. Gahil kamarana aja lemak. Neng Lucy eueuh. Kopi eueuh. Ranginang nyesa bugangna. Ini puting yang tinggal balik ah. Yang puting dipegat bobongkong mulainya. Yang puting beli lumpat aja di sini bobongkong. Adi aing ka mananya? Ulin meureun. Mun aya mah ku aing neuk diajak ngalasuluh, nya suluhna ge tinggal hiji deui. Moal nyangu ke aing. Ngalasuluh lah, milik maka panggih di aing di jalan. Ngalasuluh lah, ja aing aya teu ngalasuluh mah moal nyangu. Gang bae loba suluhnya ditarisi. Belah mananya tadi aing ulina. Tadi belah motong jalan aja ka ditu mah jauh teuing. Gahil aing terpenting tinggalkeun anjang tampilnya ke si budak leutik edan. Rugi ieu malah tinggalkeun budak leutik edan ieu asana mah. Geura bae poe kalian budak leutik edan. Lamun aing ditinggalkeun. Cara apa kamarana ieu nya budak. Langgir ya, linggikan tadi tuh bae. Lah mendingan dang ieu cara apa? Aduh. Nya areungap atas dahar. Neng Lucy. Heuh, aya naon kagay? Kabeneran lewat. Nek nanya ya. Nanya naon? Nek mana Neng Lucy? Nek ngalasuluh kagay. Pan oge keur peuting kagay tilu nganjang. Sanu nganjangna? Atuh biasa si budak leutik edan jeung kajek. Oh, si budak leutik edan jeung si Jack. Atuh heueuh. Ngocoprok ieu budak. Nek dibantuan moal ngalasuluhna. Geus teu kudu Jakarta risi ieu deukeut. Boro lumayan jauh. Bising ku hileud. Geus nya oge kami ti heula. Hah, engke disusul.
gahir ieu si budak leutik edan. Kalah nganjang nama jeung si Jack aing ditinggalkeun. Tongko nyah-nyahan mah jeung aing kamari. Gerak ku aing.